Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dei sarang simkuring ujang combro. Seperti biasa dinu danget ye simkuring badai midangkeun deui caritaan dongeng anu ngeunaan lutung letik mung ayeuna mah bagian kaduana. Mangga atuh ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan lutung letik bagian kadua. Kacaritakeun Ratu Bungsu Karmajaya nu keur tapa di Mega Manunggul bakal nenjo pinagaraeun. Ngalieuk ngidul suwung, ngalieuk ngulon mongkleng, ngalieuk ngaler peteng rubet, ngalieuk ngetan ganeaan. Ninggal ka Buana Pancatengah kesit turun ka alun-alun marga Cina. Kaget mamalengser ka dungkapan semah kaset. Lajeng bae naros, Raden, mugi henteu janten bendu galih. Paman lengser palai naros, sampean saha tuang jenengan? Timendi umbul gesan matuk, timana lemah pancanagara pamidangan. Kunahan jauh di jugjug anggang di teang, dungkapkan negara marga Cina. Erek pikersaun kumaha? Apa erek ulak babalantik? Apa erek naktak mundang? Muga kersa wak cabalka nun. Paman lengser, lamun kuring ditarosannya syukur baik. Ari ngaran kuring Ratu Bungsu Karmajaya, putra Ibu Nawang Wulan, ratu anu ti Pakuan, menak anu ti Pajajaran, anu lawas calik di lemah miring, anu lungguh di lemah dhuwur, nu tiasa ngarangga wayang, kuring teh kajurung ku tuang ambu, katunjang ku tuang rama, erek milu dedepok, nempel matuk, sugan kapake sapoe, sugan kapake 2 poe. Mulanan naunan winduan, tapi kuring embung cicing ka tembir, embung calik ka penggang, hayang calik babarengan jeung nu boga nagara. Saur Mama lengser, lamun kitu mah sampean gaduh sisir kerep, gaduh pikir jeung karep. Atuh syukur Paman lengser, amun parantos kahartos mah saurkeun kanu gaduh nagarana. Kadungkapan semah kasep pupuh temonan. Amit bae tuang kuring erek ngadehes ka Nyi Putri dan nuju aya di paseban panyingkuran. Nya mangga Paman. Teras mangkat Mama lengser erek ngadehes ka Nyi Putri Ratu Emas Malanggirarang. Dungkap Mama lengser ka paseban panyingkuran, diculukan Mama lengser. Teu daek kupuh nembalan Mama lengser. Mama lengser geus ngaharti tangtu keur sare ti barang. Nya bae keur sare ngajolopong sarena marudah pisan. Sampingna nyingsa ka luhureun harigu. Mama lengser erek diajar noong. Noongna salongok sapi. Ulang aleng semet cangkeng, ninggal kagungan mojan geulis sagede babatok rebab. Mama lengser kasiahan, sampingna sampe rajet ka tetogan ku tuang kagunganana. Mojang nu keur sare usik leutik korejat burial hudang. Dedeh teuing kuring sare kuring marudah teuing. Samping sampe nyingsat ka luhureun harigu. Era temen mun aya nu tas noong. Pira-pira ngaliuk ka kidul suwung, ka kulon poek mongkleng, ka kaler peteng rubet, kawetan ganeaan. Ninggal kahandapeun aya Mama lengser
Paman lengser bagia teuing iraha dungkap jagong carang ratu emas karek hol atuh syukur paman lengser boatas noong heula. Aduh ratu emas ulah udah tuduh kanu puguh ngangaranan kanu nya palias teuing amun tas noong. Nya syukur paman lengser amun teu tas noong mah, tapi amun tas noong mah ulah upulih ka batur ulah cacarita ka tetangga. Ari uar-uar mah kajeun. Ari kitu mah nya bodoh keneh ratu emas. Nuhun paman lengser, eta teh adat zaman papantunan. Bodoh pinter kumaha tas nemonan semah kasep teh paman lengser. Aya tanapi eueuh. Nya enggih berkah ratu emas kadungkapan semah ka gila-gila ku kasep. Nya eta nu kasebat ratu ti pakuan menak ti pajajaran. Nu calik di lemah miring, nu lungguh di lemah dhuwur. Nu tiasa ngarangga wayang arana teh Ratu Bungsu Karmajaya. Kumaha saurna jalma kasep teh erek kumaha? Saurna teh katungjungna ku tuang ibu, katunjangna ku tuang ramana. Erek milu dedepok, erek milu nempel matuk. Sugan kapake sapoe, 2 poe, mulanan naunan winduan. Ari kitu mah semah boga sisir kerep paman, boga pikir jeung hareup ka kuring. Nya enggih ratu emas ditarimakeun paman lengser ngan ulah gupuh manis. Saurkeun ku paman lengser ka semah kasep uang pait heula. Pait kumaha ratu emas? Pait paria? Pait ku pamenta kuring. Amun tiasa ngamuktikeun ali-ali sapasang matana sarege inten anu tep dina jariji bukti jodoh kuring. Paman lengser kedah mangkat deui ayeuna. Amit atuh paman lengser nada amit. Mangga kuring ngidina. Lajeng mangkat mama lengser ngabalung sawah. Angkatna ancul-anculan tungkul tanggahan tungkul bade ngawaskeun ti hayam. Tanggah bari milangan bentang. Telami diungkap ka alun-alun. Pok cek Ratu Bungsu Karmajaya. Bagia teuing paman lengser. Nya kateda katarimakeun. Kumaha paman lengser ditarima tah henteu anya mah kuring kuno gelis. Ditarima pisan utun ngan cenah ulah gupuh manis. Nu gelis nuhunkeun heula ali-ali sapasang matana sarege inten. Anu tep dina jariji bukti sore kawin sore. Bukti isuk kawin isuk. Kasawa Ratu Bungsu nyandak ali-ali tina kandungan. Aduh paman lengser, kadiparan kuring temekel. Ieu mangga ali-ali sapasang nyanggakeun. Ari geus cocog geuwat saurkeun urang kawin gegancangan. Tuang kuring idinan bae erek ngadehes ka paseban panyingkuran ka ratu emas malanggi rarang. Didungakeun paman lengser nyi putri ka enggal dungkap. Dalami mama lengser geus anjog ke paseban panyingkuran. Amit ratu emas paman lengser calikeun. Bagia sumping paman. Nya kateda katarimakeun. Kumaha teh paman? Kabuktian tah henteu ali-ali sapasang. Nya enggih ratu emas mangga nyanggakeun. Ari parantos katarima saurna urang kawin gegancangan. Aduh paman lengser andek tep dina jariji syukur ayeuna geus ditarima ku kuring. Saurkeun paman lengser ka ratu ti pakuan. Nya eta menta dangdanan sapangadeg anu kira-kira pangling katinggal ku batur. Bukti sore kawin sore, bukti isuk kawin isuk. Henteu bukti ku sakitu mah saurkeun geura
init ke jauh, gerak lempang ke anggang. Saur mama lengser, kapan eta geus ucul pakaya ali-ali sapasang. Lalaki ucul pakaya sakitu mah sipil. Nuhunkeun idin bae Ratu Mas. Kuring ngidinan pisan paman lengser. Lengser mangkat ka alun-alun ngadeheus ka Semah Kasep. Amit ka ratu nu ti Pakuan, ka menak nu ti Pajajaran. Ari tuang kuring teh ti ditu manggul saur, ti dieu mawa carita. Salah teuing amun teu daek. Ari ali-ali sapasang geus ditarimakeun ku Nyi Putri anu gelis. Ngan ayeuna teh mundut pamenta deui. Mundut naon deui paman lengser? Mundut dangdanan sapangadeg anu kira-kira pangling batur. Pindang hurang bungbuna katumbar bawang. Ratu Bungsu Karmajaya rek mundur, rasana wirang rek maju, ora kawagang. Luk tungkul ngajajak pakewuh, dengdek ngarancagkeun pamake, tanggah mapatkeun pangabisa. Taya kajaba sumbar-sumbar, kasunan ambu di kahiyangan. Jenengan ciru winanggai, Sunan Ambu nuhun diturunkeun dangdanan sapangadeg anu tep di mojang gelis. Mun teu diturunkeun ku Sunan Ambu, kuring moal tutug jadi ratu, moal cacap jadi menak. Katingaliku Sunan Ambu nu awas beutan kaca. Dangdanan diasupkeun kana tamyang satekem. Tuluy diragrageun ka payuneun Ratu Bungsu. Mangga paman lengser nyanggakeun dangdanan sapangadeg. Di wadahan tamyang satekem pasrahkeun ka mojang gelis. Gerak kepretkeun tamyang satekem. Mun geus bukti dangdanan sapangadeg urang kawin gagancangan. Ih utun paman lengser teh nuhun pisan. Eling dening Ratu ti Pakuan pangawasining parantos cukup. Nyi kuring nuhunkeun idin erek ngadeheus ka Nyi Putri gelis. Kuring ngidinan pisan paman lengser. Dalami paman lengser dungkap deui ka Nyi Putri anu gelis. Amit Ratu Emas tuang kuring dicalikeun. Calik paman bage sumping, kumaha pamundut kuring teh? Bukti tahan teh paman lengser. Nya berkah Ratu Emas, ieu masihkeun tamyang satekem. Gerak kepretkeun amun geus bukti dangdanan sapangadeg. Saur Semah Kasep, gerak cenah urang kawin. Cek Nyi Putri, tambah era bae mahaneun tamyang satekem soteh paman lengser. Tamyang mah di dieu oge loba sakebonan. Di leutik-leutik pakaian sapangadeg. Di gede-gede tamyang satekem moal gede, kalah kumaha ge moal kamot. Pakaian sapangadeg dina liang tamyang satekem. Tembal mama lengser. Nya dikepretkeun bae ari bukti jeung henteuna mah buka. Ku Nyi Putri tamyang dikepretkeun. Nya bukti dangdanan sapangadeg sampe hurung layungan. Nyi Putri ngajempling maratan langit, ngoceak maratan mega, serab ningali dangdanan sapangadeg. Tembal Nyi Putri, mata kuring pangicepkeun. Paman lengser sedap teuing ningat dangdanan sapangadeg. Boro-boro mangicepkeun mata batur. Mata tuang kuring ge kicepkeuneun. Aduh paman lengser, katada katarimakeun pisan tina palekara kawin. Gampang engke paneuri aya keneh pamundut kuring. Mundut naon Ratu Emas deuna? Geuning pamenta teh ngaborok dampal suku ngabogo lenggor, ngurubul
meloteng eta uyuhan jalmana sabar amun sanes urang pakuan geus ngajer di tiung iket. Nah eta mah saurkeun bae ka urang pakuan. Munut naon Ratu Emas Daina. Hatur nuhun tos sumping ka channel ieu dodongengan Sunda ti Ujang Combro. Mung kitu pamiasa tong hilap kanggo dukunganna ka ieu channel simkuringnya supados simkuring sumanget deui midangkeun dongeng-dongeng anu sanesna. Engke atuh dilajengkeun dinu part anu salajengna part nu katilunya mangga atuh Ujang bade pamit heula bade istirahatnya bade amit heula amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.